Saha anu masih sakola di dieu atau alumnina SMA ieu? Hayu urang ngariung di kolom komentar. Sakola ieu posisina aya di tengah sawah, tepatna aya di Jalan Sempur Cibogo Hilir. Heula aya kareta lewat heula urang tingali. Heup heula ke make musik mah. Kebenaran sakola ieu seberang jalanna aya jalan kareta. Menurut data dan informasi sakola ieu didirikeunna tanggal 26 Mei 2014. Coba koreksi bisi salah. Sakola ieu ngaranna SMA hiji Pleren. Sakulilingna sawah, kebenaran sawahna geus dipanen. Jadi teu katingali hejo. Cenah mah sekolah SMA teh masa-masa sekolah yang sulit dilupakan. Bener teu? Coba inget-inget boga sabaraha mantan selama sekolah di SMA. Tag mantana di dieu. Pemandanganna halus pisan, ti kajauhan katingali gunung. Aya sababaraha gunung anu katingali ti dieu. Aya Gunung Cupu, aya Gunung Hejo, aya gunung sagala gunung pokona aya. Coba nu masih sakola di dieu bere info ayeuna kabehna aya sabaraha kelas. Di kelas 10 nepi ka kelas 12 teh aya sabaraha kelas. Coba itu imah saha. Absen imah sawe anu katingali dina drone ieu. Cigana imah Mang Asep, Mang Iwan, Mang Yanto jeung Mang Deden mah katingali.